Dia hampura dia aman kita. Kenawan? Katakan pemilikan eta paku payung. Oh paku payung Iya jangan. Bukan nerapkan kalender, aku paku gede mah pan bisa bola teh mau. Nah, nerapkan kalender paku payung. Apa lu manuk ya? Apal mah? Apalah? Ya amang harusnya ke budak kita. Ya, Masalah. teuing, kan ulah salahnya. Malah. Salah wae ah. Amang dakon di dieu. Paku jeung payung, iya berarti paku payung. Ya meureun lah masalah berarti. Paku payung, paku jeung payung, tapi jangan nerapkan kalender aing sampai ka hati. Ya, Mang ya. Dia pakuna, oh itu. dia payungna. Depan paku payung tadi. Lain nu kieu, aing mah paku payung laletik pergi catut kalender. Ke tadi ngomongna curhat teh nah asasna ka harti paku payung heuh da paku ieu ieu payungna. Berat urang kumaha tadi? Wah bener berarti dah harus mah. Wae. Paku. Nah, ngos paku payung. Tadi kumaha ngomong apa lagi? Ecek aing mah.